warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wastapunar Az-Zahra ti 12 MIPA 5. Bade mintonkeun drama monolog ngeunteung ti Teddy Mutahdir. Manehna jongjon ngeunteung neuteub imeut kana bagian-bagian beungeut. Jeung sajabina. Ih, geus puncingis deui geuning tana cinta teh. Tana cinta nu tara bisa dibodotea. Jarawat. Mani beureum kieu. Pencet gitu. Sieun peurih. Antep wae. Asa ngaragokan deh. Tapi kek. Asa jadi nyari. Keun urang ingkeun nepi ka asakna. Ciga cinta kuring nu ayeuna keur mimiti ngacambah kaluar tina kulumudna. Budak cahaya anu sumorot tina soca anjeun akang. Nya bener. Jadi panyari geuning. Panyari kana beungeut kuring. Anu cek batur mah ngalaka indung. Saur bapa mah irung jeung halis kuring teh nyepes pisan. Pangambung sareng kening mama. Ari gado ngalaka nini kuring. Naon deui nya anu ciga mamah teh? Nya biwir jeung buuk. Ciga kembar cenah. Kuring teh jeung mamah. Tah alebah awak cigana ka bapa. Malah lebah lempang mah cekih pisan pada ngagarblay. Saur Mang Omen mah kuring teh fotokopian bapa. Ari bapa nyati saha deui lamun lain ti aki kuring. Cenah eta ge. Da kuring mah teu kungsi tepang. Anjeunna kabujugan tunkeun. Mugi ditampi iman sareng Islamna, diasih ku Gusti Nu Maha Suci. Eta saha nu kaluar tina kalangkang beungeut kuring? Walah, beuki ngalobaan. Ambuing. Kaharti ayeuna mah. Nya, dina diri kuring teh aya mama, aya bapa, aya aki, aya enin, aya buyut, aya bao, aya karuhun. Enya aya walungan cinta nu ngembat panjang deui. Panjang pisan. Ngaliwatan abad-abad kehirupan eta walungan teh. Ngocor ti Rama Adam jeung Ibu Hawa. Terus ka karuhun, ka nini aki, ka indung bapa. Terus ngamual dina diri kuring. Nya aya cinta aranjeun dina diri kuring teh. Nya mohon insyaallah kanyaah kadeudeuh aranjeun baris dipiara ku kuring. Walungan cinta aranjeun anu ngamuara dina diri kuring moal dikotoran, moal digegeuleuh. Mugi Gusti Ngaping ngajaring ka diri abdi. Ayeuna hate kuring keur meujeuhna bunga. Cinta mekar dina dada. Bari jeung jarawat anu melentung dina ieu pipi. Bae, gerang ngarandakah, terus kembangan, terus buahan. Eta walungan cinta anu ngamuara dina diri kuring. Keun sina ngamalil terus. Nepi katurunan nu pangjauhna. Pancen kuring bajoang sakuat tanaga sangkan eta kasucian wahangan cinta teh ngamalir nepi ka samudra rahmat pangeran. Insyaallah. Ieu jarawat beuki asak. Ieu hate beuki nyautan. Akang ari ayeuna aya di mana? Mung sakitu wae video ti sim kuring. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.